Wah, kayak si Ulung euy. Rempetan udutnya. Wah, si Ulung jagoan euy ngitar mah. Ya tuh diajar tuh. Bisa. Padahal mah waduk anjing. Boga udut teh euy. Aing asa rasem kieu bibir euy. Ya itu dek udut mah. Ya. Si Mang Ucup sok ngomongkeun maneh sia di tukang Nu balik ngomong ke naon. Anjing dek naon di budak bonge ka dieu. Geus tadi teh si Mang Ucup teh ngomong ke naon. Wah kadanyeun kitu ieu ku sia men nganga. Moal da budak ieu. Oh, si Mang Ucup teh ngomongkeun teh kieu cenah. Maneh teh koret cenah, jeung hitungan. Nah, si Mang Ucup teh kitu geuningan. Kan ku urang sok diberean udud. Teu ingat tuh, da si Mang Ucup na ngomong kitu. Wah, maknya Mang Ucup ngomong kitu. Da heueuh. Eta ge nya lamun maneh percaya kitu omongan urang. Ih, budak teh naon? Yang geus satu jak, nuhun infona. Oh, langsung lah nya. Urang gaweana dekat tonggo heula we nya. Ah, sok. Padahal mah ku aing gadu domba. Si anjing nyuntrungkeun aing. Si anjing naon kalah nyuntrungkeun aing. Si anjing kalah seuri. Urang mah karunya ka Amang. Karunya ku naon maneh? Ah, si Amang mah bonge meureun. Urang mah karunya ka maneh. Karunya ku naon maneh? Ah, geus sia mah bonge ah. Si anjing, maneh nandu bonge nyebut bonge ka aing. Mang Ucup, keur naon? Ieu ki keur bersihan kebon barala. Oh. Aya naon ki tara-tara ulin ka kebon? Ya, hayang ngalongok we atuh Mang kan jadi dulur. Nah, gitu alus we atunya. Hari nganggap urang dulur mah. Ya atuh. Padahal mah waduk anjing. Boga rokok teh Mang euy. Cik mental lah. Rasem kieu ye. Ah, ya sabatang dua batang mah nang meuli kamari. Cik ditampi mah. Nah, sok. Kieu Mang euy. Si Ulung ditukangeun sok ngomongkeun wae Mang Ucup. Emang ngomong ke naon ki si Ulung? Oh, cek si Ulung mah cenah. Mang teh tukang nginjeman duit cenah. Daing masa can pernah nginjem duit ka si Ulung. Nah, siang geus di mana jual kurusuk di dinya? Saya mah datang teh di mana we? Bijilna teh. Jadi kumaha ki si Ulung teh ngomong ke naon? Ya pokoknya mah kitu we lah Mang lah. Padahal mah ku aing gadu domba anjing. Sia anjing ngomongkeun babaturan teh. Kasih Ulung ngomongkeun, kasih Mang Ucup ngomongkeun sia mah. Geuleuh anjing aing mah kasia goblok geuleuh. Yo, sabogoh ngomongna aing. Aing teresep babaturan diomongkeun. Yo, sing waras anjing hirup teh. Tong jadi tukang adu domba anjing rujit aing. Yo anjing. Ari jeung babaturan mah tong silih omongkeun. Kadi itu ngagorengkeun, kadi ieu ngagorengkeun anjing. Geus lah, tong sok jadi dorna anjing. Geus lah.